Pamirsa, dina sabaraha waktos kapayun, pamirsa baris sasarangan sareng Abdi Linda Fadila Ramadhani dina acara Warta TV baris mintonkeun warta anu faktual sareng aktual. Pamirsa, lampu lalu lintas dibutuhkeun pisan kangge pengguna jalan, kusabab tiasa nyegah kana kecelakaan. Ngan hanjakal di parapatan Jalan Raja Desa teu nggunakeun lampu lalu lintas. Sareng kumaha kondisina di siang ayeuna? Terus aya rancangan sapadamelan abdi Usep Saepullah anu tos aya langsung di tempat. Wilujeng siang Usep. Wilujeng siang Linda, tiasa ditinggali di pengkeren abdi nyaeta jalan parapatan anu teu ngangge lampu lalu lintas. Janten jalan ieu dikondisikeun ku petugas anu tos dikhususkeun. Tapi dina dinten Sabtu sareng Ahad mah jalan ieu teu rame sapertos biasana. Di jalur Kubang sareng di jalur Cigoong teu patos rame pisan, tapi di jalur Jagamulya sareng di jalur Bayasari katingali rada rame. Teu saalit aya sabaraha kejadian kecelakaan di parapatan ieu. Dina waktos enjing-enjing mah parapatan ieu sok rame pisan ku pangendara motor sareng mobil. Nu biasana seseueurna mah murangkalih nu bade sarakola. Diwihkeun deui ka rencangan sapadamelan abdi di studio nyata Linda Fadila Ramadan. Pamirsa, haldo panjang lumangsung di sejumlah wewengkon di Indonesia. Salah sahijina nyaeta di Raja Desa. Lantaran musim haldo panjang, warga ngalaman krisis cai. Krisis cai ieu tos lumangsung ti sababaraha minggon kapengker. Kangge minuhan kabutuhan sadidinten, warga sakitar Raja Desa sok nyandakan cai tinu masihan nu memang teu kasaatan di musim halodo ieu. Ku ngamodal nyandak jirijen, warga unggal dinten nyandakan cai. Dina sadinten, warga tiasa sababaraha kali angkat ka ieu tempat kangge nyukupan kabutuhan sapertos ibak, nyangu, nyeuseuh sareng sajabana. Dugi ka ayeuna, warga mung tiasa ngaharepkeun halodo ieu saenggalna rengse. Warta salajengna aya kejadian kecelakaan pengendara motor dina Kaping 25 September 2023 di Cikareo. Kejadian ieu karekam ku CCTV. Ketinggal tina CCTV aya pengendara motor nu nuju cicing di sisi jalan. Teu lami aya motor nu nabrak anjeunna sahingga anjeunna tigeubis. Saatos ditaliti, sing horeng disababkeun setang motor nu nabrak dikait kana karung jukut nu dicandak pengendara motor ti palih wetan. Kawit kajantenana teh abi bade angkat ka pasar. Terus abi nurunkeun motor ti payuneun bumi teh. Ngantosan murang kali di sisi jalan. Terus si arah wetan teh aya motor anu nyandak jukut. Perwis sareng motor ti belah kulon aya murang kali nyandak motorna rada tarik. Panginten duka ti senggol duka kumaha itunya da tiba-tiba nabrak abi wae gitu. Teu ieu teu patos katingali ini. Teu sakitu. Kapungkur ge pernah aya kejadian sapertos kieu. Aya anu nyandak jukut tikait kena setang dugi ka murang kali. Nah, bocok. Hatur nuhun. Pamirsa, pasti tos teu asing kan karena nami tempe. Di Desa Raja Desa aya hiji pemuda anu tos tiasa ngadamel pabrik tempe loh. Kumaha sih cara ngadamelna? Hayu urang simak sasarangan laporan. Pamirsa, tempe teh sanes wae janten emamen karesep jalmi dewasa. Barudak ge resep ngamaman tempe mah. Nah, aya pabrik nu sok ngadamelan tempe di Raja Desa, leuwih tepatna di Kampung Cikareu ieu. Aiik nu ngagaduhan pabrik ieu teh alumni Ibadul Ghafur loh. Bahan baku kacang kedelai teras dikulub ugi ka setengah mateng.
Kacang anu tos dikulub eta diatepkeun salami 8 jam atanapi sadinten sawengi. Proses ieu sok disebut proses fermentasi. Ieu dilakukan saangkan ngaleungitkeun zat asam tina kacang. Saentos kitu, kacang kedelai dikumbah pikeun misahkeun kulit arina dugi ka bersih pisan. Kacang kedelai anu tos dikumbah eta dicampuran ragi, teras diatepkeun deui salami kurang leuwih sak jam sangkan si ragina tiasa nyerep. Saparantos kitu kacang dituuskeun. Saat tos tuus kacang tos tiasa dibungkusan. Teras diantepkeun deui salami 2 dinten 2 wengi. Saentos sadaya proses nu tadi dilaksanakeun, tempe tos siap dipasarkeun. Tim Liputan Warta TV. Masih di Raja Desa keneh, aya hiji tempat kaulinan anu anyar nyaeta Bukit Samida. Sareng kumaha kaayaan di Bukit Samida teh? Terus saya rencangan sapadamelan abdi Dalva Durotunisa anu janten reporter sareng Uman Nurjaman anu janten juru kamera anu bade ngaliputkeun langsung di Bukit Samida. Pamirsa, kawasan wisata Bukit Samida ieu aya di Dusun Jagamulya, Desa Raja Desa, Kecamatan Raja Desa, Kabupaten Ciamis. Nalika ngadatangan tempat wisata, hal nu biasa dilakukan nyaeta popotoan. Nah, di dieu aya sababaraha spot foto anu sarae, diantarana saung-saungan, taman, jeung sajabana. Salianti spot foto nu aya di dieu, urang ge bisa langsung ningali makam nu konon cek batur nu ibur di masyarakat eta teh makam ti katurunan Prabu Siliwangi. Bukit Samida ieu teh nyaeta hiji tempat bersejarah nu memang kapungkurna aya sahiji karajaan nu rajana nyaeta katurunan Prabu Siliwangi. Salah sahiji paninggalana nyaeta makam ieu teh. Samida teh artina sarua nu dicandak tina pagunuman raja sareng anakna nu ngobrolkeun ngeunaan tentang agama. Tempat wisata Bukit Samida ieu mimiti dibangun janten tempat wisata di tahun 2018 sareng ayeuna mah tos dibuka kangge umum. Di Bukit Samida ieu aya sababaraha tempat anu kasohor sanesna, pikawit pendopo nu sok sering digunakeun kangge tempat rapat, aya oge tempat kaulinan barudak saperti panjat tebing nepi ka kolam renang. Tapi memang kangge kolam renang mah pangunjung dikenakeun tiket lebet saharga 10.000. Teu hilap di dieu oge aya sababaraha warung. Nah, pamirsa, Bukit Samida ieu nyuguhkeun pamandangan alam nu kacida endahna. Urang tiasa ningali pasawahan nu katingali ti Bukit Samida ieu. Sakieu laporan ti abdi Dalva Durotunisa. Informasi anu tadi janten warta panutup dina dinten ieu. Abdi Linda Fadila Ramadhani nyuhunkeun undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.